baru tahu lamun di jalan di Batu Ukur teh tukang bakso aci nu hargana 10.000 anu khas Garut pisan. Bareng dibuka ku si Mang nate alay si perbakso anu nyawi nate bener-bener loba pisan si aci nate. Rek nu garing rek nu basio si omay tahu pokona mah ceker wah segala aya pisan. Aduh kan ya kun kami jebae oge di dieu mah aya hargana mung 10.000-an barudak. Barang diracik teh alay si aing mah bener-bener cikruh lekok kieu aing mah teu katulungan. Dik bal 50 juta kali barudak kieu teh mah ningana teh. Bener-bener sih kan makarek manggi di Bandung ya mah tukang bakso aci asli Garut tuh bener-bener lekok pisan si kaki si bumbu nate. Komo deui si bahasa cingcang nama alay sia bener-bener ngakecot ieu mata tingali. Tang katinggalan si Bang Siti Wajo si meja bea nama alay sia bener-bener top mantap is the best aing mah. Eleuh teu salah ya aing mah meja bea teh 10.000 menikot ka sementung kieu si porsi nate. Jeli asina teh wawaduk ha. Teh mendingan pisan. Ya lo kok ke bakso aci nage beak 2 mangkok kasih kamu. Urusan di koromat tinggal di Chevron aja pakai esen teh gratis dari mereka. Ini mah bener-bener otomatis